mana? Piras. Giras. Piras. Piras. Sebentar miras. Kurang mana? Ciwangi. Ciwangi. Mana Ciwangi teh? Oh deket. Deket di dia. Kanu naon ka dia? Motor. Jeung saha? Suwak. Suwak. Tadi bapak mana ke mana? Bapak mana ke mana? Dia cepengan. Nah, si Bumi hari mama Di bumi. karena raon waya kieu. Kira-kira bapak mana yang minum mana karena naon? Sare. Kersare yakin. Yakin kersare. Ditinggali gitu kersare. Tinggali. Jadi budak teh kudu rajin. Ya? Ugal-igal kudu rajin ngingu doma. Ieu mah dah Naon teh? jeung si Abah yang hari poe. Oh sok ngarit. Jeung si Abah sok ngarit, Abah teh bapak. Abah. Abah teh aki berarti. Oh jeung ngarit domana doma saha? Abah. Doma nu Abah. Doma Abah. Ai mana teh boga doma? Henteu. Kudu boga doma atuh. Boga acisna. Hah, teu boga acisna. Usaha. Saya biasa nungguin kalau mau pulang. Ya deh. Mau alus mah doma kudu doma. Woi, doma kudu doma. Doma? Di meogan? Di reunahan? Doma naon? Nama begitu. Urusan. Mana yakin si itu bisa ngerenahan domba? Yakin bisa ngerenahan domba. Berarti situ boga kanjung. Mana kan yang boga domba gampang capak kanjung. Wanita domba hiji hadiahna. Bisa nyoba kanjutna. Tenang cari ya. Sisi. Bisa pencak? Bisa sok latihan silat? Kita bisa pencet. Oh joget, nges pencak. Oh, siap. Siap awal. Perhatikan. Lewat kalau kanjutna kieu. Bikin bilang bikin lomba-lomba. Siap. Sok. Bergerak. Masa kamu kalah? Hadapi dia.
kacabak naona nu kacabak Titit mak. gede teh Gede. ngaburaha si Gina ya sarigi Dua. Ginyal teh Kenyang. oke mana digantian ku kanyut domba ya kan ya domba dimandian diurus Kuring. direnehan Itu. terus si budak kayak bakat ya Kera. yuk baik kon so ya ari bapak gawe nanau bapak di bangunan panasin atau di bangunan emang Bapak di bangunan. kuli bangunan Oh, kuli mana? di mana sok kulina Bapak di Pabrik pabrik. ciki. pabrik ciki di mana oh mak di imah teraka mana tegawe osok meren ka sawah ka kebon kuli di saha di mauka ari nu boga domba saha aki sabaraha hiji dombana domba nini domba aki domba nini domba aki Aki. domba aki Domba domba aki. nini sabaraha hiji Dua sih. bikang jalu Ikan. hiji jalu hiji Jalu hiji. jadi aya pasangan anak geus reuneuh encan kunaon teu reuneuh-reuneuh can Oh, dibaca jadi bacakeun. oh can dibawa iya mah alus geus cuplak dua heeh can dipacakeun pernah ningali domba dipacak teu pernah nu eta can dipacakeun Acan. heeh maneh ngilu mantuan kaki ngarit kelas sabaraha sekolah kelas 4 SD sok ngarita ka mana hah pokoknya di mana Ini masih aja. hah Karaja. raja mana hah murah ngaritna di mana di kebon sayur di mana di sawah sawah kene di dia kebon sayur aya sapoe sabaraha karung ngaritna sabaraha 100 naon sabaraha karung Sabaraha karung yang selalu karung ah. sakarung mantuan aki Heeh. hayang buka domba naik ngarit moal mun buka domba oh rek ditunda di kandangna di mana Uyuh lah. di mana di lebak di tempat saha Di kebun. kebon saha kebon aki buka kena kebon nek nyeun kandang domba di dinya nek diurus jarang budak lalu tipu ka cita-cita Oprol. ya beli ke domba Nuhun atuh nuhun Salim. Salim mulai. balikeun kana domba nya sing sumanget mun bapak kuli bangunan isukan maneh jadi kontraktor bangunan lamun mah kuli ngarambet isukan maneh jadi juragan sawah budak nu peurih model anjeun bakal sukses di waktu
rasa jeung ku cinta. Murang kali sapertos ieu tos murang kali nu jarang. Kumargi ayeuna murang kali sageng kieu teh tos HP, motor. Ieu masih kene mangaritkeun jeung akina dinu hatena boga doa hayang boga domba bari milu waktu. Ayeuna kakapu sabaraha tosna. Ieu 5.300.000. Dijejekeun jadi 6 juta nya. Jantan 6 juta bisa ngagaluh domba na 3 di kang 2 jalur 1 bisa ngadamel kandang ya. Sing bageur hiji waktu anjir bakal jadi pamit pikanya ngarah pika cinta kasadai keluarga besar Partai Gerindra sing nyaah kalah sing nyaah kalah atur nuhun